Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Wulandari ti kelas 11 hiji. Ayeuna simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan banjir di Bali Endah. Sabaraha bulan ka tukang, daerah Baleh Endah kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina nyaeta modalna cai Wahangan Citarum. Lumasar kana data anu aya, kurang leuwih 1.576 imah katut wangunan jeung sakola pamarentahan kakeueum ku cai Wahangan Citarum. Panyebab modalna cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi nganyembeng. Pamarentah geus ngadata korban jiwa ka salabaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat, teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat Bandung oge tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu kakenaan ku musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.